Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapandak deui sareng Bu Eli dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha daramang sampurasun. Dinten ieu urang bakal diajar deui pangajaran bahasa Sunda. Teu hilap Bu Eli bade ngimutan mugi-mugi hidup di bumi salawasna ngajagi kesehatan nyaliran-nyalirannya. Terus tetap diam di rumah. Dinten ieu urang bakal diajar deui ngeunaan bahasa Sunda di pangajaran 5. Yuk urang kawitan diajarna. Buka buku halaman 73. Hidup kamari atos diajar ngeunaan ngawihkeun kakawihan. Teras dinten ieu urang bakal neraskeun pembahasanana nyaeta halaman 73 nangtukeun ngaran kaulinan. Kaulinan barudak di tetar Sunda teh kawilang loba rupana. Dipetakeun sok bari kakawihan. Pikeun nambahan pangaweruh hidup ngeunaan kakawihan prak sawalakeun isi kakawihan ieu dihandap jeung babaturan tulis ngaran kaulinan. Di dieu aya urang diisian sasarengan yuk supados gampil dina ngerjakeunana. Cobi nomor 1. Gerek tong. Nah di dieu aya eusi kakawihanana sigah kitu. Ngaran kakawihanana nyaeta ngaran kaulinanana nyaeta gere-geretong. Teras nomor 2, cing cangkeling manuk cingkleng cineten. Tah eta ngaran kaulinanana nyaeta cing cangkeling. Tuluy nomor 3. Nomor 3 nyaeta ojok-ojok ami-ami eta ngaran kaulinanna empet-empetan. Terus aya deui nomor 4 paluhur-luhur gunung eta ngaran kaulinanna gugunungan. Terus nomor 5 ngaran kakawihanana aya ambil-ambilan turuk-turuk hayam samanti eta ngaran kaulinanna ambil-ambilan. Pami hidup penasaran kumaha eta kakawihan teh? Mangga tiasa ditinggal dina YouTube seueur nya. Urang tuluykeun pambahasanana kanu salajengna. Tah, iwal tinembangan kakawihan dina kaulinan aya oge nu leuwih mineng ditembangkeun nyaeta kawihan nu eusina ngeunaan rupa-rupa kegiatan, lalampahan, kaayaan jeung rea-rea deui. Di antara kawih ngeunaan kegiatan olahraga anu ku hidup dilengkepan pada lisanana ku kecap-kecap anu disadiakeun. Sabada dilengkepan prak kawihkeun saurang-saurang. Tah, di dieu aya kawihan balap lumpat. Engke ku Bu Eli dipasihan foto anu ngeunaan balap lumpat eta. Isi tina lirik tina balap kakawihan eta nya. Cobi tinggal teksna teras ku hidup danggukeun cara ngawihkeunana. Bu Eli bakal masihan cara ngawihkeunana anu kakawihan balap lumpat. Balap lumpat tarik lumpatna. Balap lumpat paheula epina. 1, 2 barudak sadia. 3 bareng lompat
lumpat papa heula lumpat tarik bebeakan muruk kalang pamenangan. Tah saatos ngadangukeun tadi ngeunaan kakawihan balap lumpat aya oge teksna hayu urang sasarengan deui ngeusian anu halaman 75. Jadinya aya pancen hidup kanggo ngeusian pada lisan anu henteu lengkap nyata melengkapi kalimah pami dina bahasa Sunda mah. Jadi aya balap lumpat tinggal teksna dina video nya. Balap lumpat patarik-tarik naon nanya tinggal patarik-tarik lumpatna anu dihandapna di buleudan supados terang anu tos ka eta teh anu tos ka eusian teh anu tos dieusikeun teh. Teras balap lumpat paheula-heula tepina 1, 2 barudak sadia 3 bareng lumpat paheula. Jawabanna papaheula anu baris ka 4. Lumpat tarik bebeakan muruk halang pamenangan. Teras paragraf kedua lumpat tarik meakeun kabeh tinggal dina anu diupload ku Bu Eli dina gambar eta teksna lumpat tarik meakeun kabeh tanaga embung kasor hayang datang pangheulana lumpat tarik tungtungna sok lempoh silih susul ambekan haheho nincakalang pamenangan surakna ayeuh-ayeuhan. Urang kana bait katilu balap lumpat papada hayang ti heula balap lumpat musirkeun kabeh tanaga lumpat capek beakeun tanaga lesu ngeclek nyusul teu kaduga lumpat bisi lumpat ngisi dodongkoan ku baturna dikeprokan. Tah jadi baris kahijinya eta ngeunaan jawabanana lumpatna. Baris kaopat nyaeta papaheula eusina teh. Teras baris kagenep pamenangan. Teras padalis anu bait kadua lumpat tarik meakeun kabeh tanaga. Embung kasor kahayang datang pangheulana. Lumpat tarik tungtungna sok lempo. Silih susul ambek-ambekan haheho. Nincakalang pamenangan surakna ayeuh-ayeuhan. Balap lumpat papada hayang ti heula balap lumpat ngusirkeun kabeh tanaga lumpat capek beakeun tanaga lesu ngeclek nyusul teu kaduga lumpat ngisi dodongkoan ku baturna dikeprokan. Eta eusina nu halaman 75. Tah sakitu heula pangajaran dinten ayeuna. Mugi-mugi hidup tiasa ngartos kana pangajaran anu tos didugikeun dinten ayeuna. Kanggo minggon ieu hidup teu aya tugasnya. Mangga ditinggalan deui videona teras dieusikeun anu tadi diwartosan ku Bu Eli kedah dieusikeun dina buku. Nyaeta halaman 73 274 nomor 1 ngaran kaulinana gere-gere tong teras nu kadua cincang keling teras nu katilu empet-empetan nu kaopat gugunungan nu kalima ambil-ambilan teras nu halaman 75 oge sami kedah ditinggalan
deui nu tadi dibahas teras eusikeun dina buku hidup. Sakitu heula panginten ti Bu Eli. Mugi-mugi hidup salawasna sumanget dina diajarna teu kenging seueur amengan. Mugi-mugi pandemi ieu enggal-enggal rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.